Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Hasanul Marwah di kelas 10 MIPA genep. Di dieu abdi bade ngawancara ka AA ngeunaan COVID-19 karena pada melat. Izin pikeun naroskeun sababaraha patarosan ka AA. Mantap. Pertanyaan kahiji, naon dampak COVID kana pada melat AA? Dampak COVID kena pada melat abdi anu salaku pagawe di hiji restoran Bandung nu pasti beunang dampakna ya pemode kanu usaha nu restoran. Pas mimiti aya COVID, omset di restoran eta turun 50% disebabkan ku PSBB nya. Terus di bulan sanggeusna setengah karyawan aya yang dieureunkeun kawina, terus aya di rumah kumpul. Tak habis salah sajina di rumah kumpul, alhamdulillah di rumah kumpul oge. Terus meureun ngan mun ka bulan-bulan ayeuna mah teu aya di rumah deui. Maki ngan dipotong hungkul gajina 20% lah. Atau sakitu. Pertanyaan kedua, kumaha numutkeun AA kumaha mun aya orang anu ngalanggar protokol kesehatan? Ya kudu nama mun anu ngalanggar protokol kesehatan teh kudu diingetan ku urang teh nya. Kudu diingetan karena manehna teh nyadar yen ieu COVID-19 teh membahayakeun hirup urang. Jeung meh ieu wabah COVID teh gara-gara beres. Gitu. Nu katilu, kumaha cara ngungkulan dampak COVID numutkeun AA? Cara ngungkulanna kan ku pamarentah teh geus dibere nya yen kudu mencuci tangan, jaga jarak sareng memakai masker. Jeung lamun hayang geura beres mah ulah loba iritan lah. Ulah loba keluar imah nu terpenting liburan. Mun keluar imah kudu nu penting unggul siga meuli bahan kendahareun gawe nya jeung sajabana. Nu kaopat, harapan kapayuna sabada COVID leungit kumaha? Sabada COVID leungit cing ulah aya wabah nu kieu deui lah. Soalna ngarugikeun pisan ka sadayana gitu. Atas waktosna nya A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.